Udah pun bukan baik. Jadi kita mesej. Ini malah hidung kurang caang. Kau mata kayak makan baju putih rumah saya hidung. Atau coba banget hidung juga hidung atau galak kalau. Iya, hampura kak ceramah jeung bikin masalah. Lamun kieu na teresep teh atuh bea panitia dicerekan. Menang kieu teu jelas. Hese ngatur bikang hese. Bikang mah bono-bono ku salaki, ku Allah ge beunang diatur. So, bikang ku Allah dibere halis tambahan teh patlot. Ayo halis nak kehujanan tinggal sapotong be halis. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب segenap para kiai. Mudah-mudahan kuhadirna para ahli ilmu ieu tempat sing ditambih barokah ku Gusti. Sahibil be dulur kula, kakak kula sekaligus musuh kula. Saumur aing nyuhun hulu ceramah di tungguan kieu dong teu percaya bae ka aing. Mudah-mudahan mantena di paparinan sehat walafiat. Dina rumah tangga sing jadikeun rumah tangga nu tambih getol ibadah ka Gusti, sing dimakmurkeun ku rezeki, sasabarakakan tiasa kalah haji tiap tahun sakali. Doakeun anak bungsuna sing geura gancang adian deui. Segenap hadirin hadirat santriyin santriat sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga dilimpahkeun pikeun junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, menjadi manusia harus menjadi dirimu sendiri. Jangan terlalu bergantung dengan orang lain karena kita mati pun sendiri. Belajarlah untuk menyendiri karena orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada. Orang yang kamu percaya tidak akan selamanya setia. Bahkan bayanganmu saja akan meninggalkan kamu di saat malam sudah gelap. Ieu boga kakak nu ieu kukereng ai maneh. Jiga ngajulna tadi ada obat doang ieu ka Maimun mah. Ieu kurang ieu teu dekeun jakung-jakung leutik bae. Jika hayang kawin deui sieun ka pamajikan, jika aju ngabati jadi menghambat pertumbuhan. Jadi manusia jangan punya impian untuk memuaskan pandang orang lain. Sebaik apapun kamu tidak akan ada benarnya di mata manusia. 1000 kebaikan tidak akan membuatmu dianggap sebagai malaikat, tapi 1 kesalahan akan kamu dianggap sebagai iblis terlaknat. Aing doang lu pecak bae ditungtun deui. Tinggal asal hirup pecaknya. 1 Pak, apunten Pak, ieu mah lain ceramah, anggapnya dan lepas. Ceramah itu nggak perlu menguntai kata, nggak perlu ngebagusin retorika. Yang penting abis ceramah dapat chemistry-nya. Aing ceramah pemain mah tidak loba dalil bos. Nu penting ka hati kupolo nyelak kana hulu angen. Dabuk tina mah ulah-ulah jalma awam anu ngajina saminggu sakali. Santri ngaji undal poe. Anger bae polongo bae. Tahu polongo? Itu dibekep diambeun. Pertanyaanna why? Kunaon ieu urang ngaji undal poe tapi belegug bae. Bukan sinar yang tidak terang, namun awan yang terlalu tebal. Ya ini ngartin itu kan ada tanah ini ya. Oh aing kayak mahal ya kan ini tuh main aja. Jadi kak, makanan menjadi manusia. Sekolah di SD, nepi ka kuliah sampai buka titel sang naja. Enggak cuma main terus. Mual ayah nu hafal karena pelajaran. Tapi satu yang diambil disiplin ilmu. Ngaji tidak dimulai ikro
dimulai ejah-ejahan babun, pantol, jidarun, tembok, dorototun, motor butut mual aya anu hafal kana pelajaran kabeh jadi disiplin ilmu nah yang sing hade ilmu lamun teu dibarengan ku hate ilmu lamun teu dibarengan ku rasaan loba jalma anu kajebak ku ilmuna loba jalma anu kahijab ku ilmuna sehingga teu bisa husul ka Gusti Allah. Penyakit mah lain dinu bodoh dinu ngarti guys. Bodoh mah diajak urunan rajaban gampang urunan nu ngarti mah kadang-kadang lihat nu bodoh mah urunan rajaban 500.000 nu ngarti mah kadang-kadang motor mencit kotok nu muyung diparankeun ka kiai mau nar kiai aja makan kotok teh elok. Penyakit mah lain dinu bodoh ayana dinu ngarti. Matakan eta kewajiban ngaji saumur hirup lain sampai datang ka jadi kiai pinter ngaji bisa nganasehatan batul tapi teu bisa nganasehatan awak sorangan. Ampura ieu maka ieu mah lain ngaji pikeun urang ieu ieu mah pikeun Haji Asep sorangan di Haji Asep lain jelema bener lamun aing geus bener moal tengah potinggangan kejo ka dieu ieu mah make jubah lain hanya disebut kiai atau ieu mah keur usaha bae aing dah emang make jubah ngeunah gerah deulah aing orang teh make jubah oh cangkengan doang toren bae dah ih tolol Allah tabarakallah demi Allah bae aing kakara aing ceramah di saksian guru bogana meureun bisi teu nyeguk dieureunkeun meureun nya Allah asal hirup bae nya urang doakeun ieu ka Maemun sing panjang umurna nya batur mangges parana tinggal manehna bae sorangan nya uyuhan tambah majikan boga daging teh dan ya Pak sok no handset teh ngalatih diri. Matakan Imam Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan yahtajul insan ila ziyarati man yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ila ziyaratihi fil amwat. Ternyata manusia tidak sekadar harus pintar, kadang-kadang nu pinter mah minteran cikulah ge penyakit mah lain dinu bodoh dinu ngarti. Lamun penumpang naik mobil ararutah ulah nyalahkeun penumpang si katro, si udik, si dusun, salahkeun supir. Kadenteng mobil butut ai supirna lihai mah atuh kerek dah. Ulah nyalahkeun masyarakat, nyalahkeun huluna, paham? Tah. Ieu urang hulu ya. Hulu nusa, nu mamana ge? Kadenteng urang nu handap nu salah, hulu nu dihantam. Gerake jalan ajur beak ka lurahna kepala desa. Bedak di kami mah jalan-jalan mah jalan bedul kan. Pokoknya nu ngarusak cokor masyarakat. Karena sakukula penyakit mah lain dinu bodoh dinu ngarti ayana. Kula di dieu mah bae diajeng-ajeng di Al-Mukarramkeun. Haram bagi mah macan perang sun Al-Mukarram ku majikan. Sugan pamajikan yang sehat kayak Al-Mukarram emang dan berkah. Paling sohor yang disebut ancelokan bae. Kadang-kadang kurang dikiaikan ku batur aku aja santri kurang keur ngaji diri lu pinter ngaji mah loba lu asalkan bisa ngaji diri lu bisa hargaan ka jalma bodoh kan jalma bodoh kudu dihargaan ku kiai oh bodoh mah kiai nganggur makan bedul bener gak lu bodoh pinter kudu bisa hargaan ka nu bodoh matakan lamun urang ngarasa dilunjak ku masyarakat nu salah lain masyarakat urang nu gede teuing hargaan awak sorangan bos tenggol dong. Karena masya Allah tabarakallah karasa ku abdi Pak ya hampura kanya disabrak loba dikiaikeun loba diajeng-ajeng loba dimuliakeun ku jalema jadi aleman-aleman mun balik ceramah kardus leutik teh sok manyun teh kasok manyun aya abdi masih geus asak beak jeung bapak si bapak ji awas dia ceramah masih ngelempeng dia ulah loba dijeuleugan ulah loba didengean teruskan ceramah mah walaupun langit harus runtuh teruskan. Mesti imah betul sebehat imah lain itu megi kok nggak bawa tinggi mah ceramah sebehat betul duit mawa sing loba mobil mawa sing bagus tapi menangin duit batu jauh dia kan cara balik ceramah di mana bukan Maemun udah boga imah alhamdulillah lamun tadi bare berarti boga imah tolol cenah gitu tambah cik bapak aing sama ya penyakit mah lain dinu bodoh dinu ngarti
kula baheula keur masantren kene asana ieu hate teu kieu abad ka baheula mah keur masantren namun urang ilu nyolakan main turun di masjid sendal leungit atuh ikhlas bae sendal babaturan ieu ayeuna mah gagal aing turun ceramah sendal aing leungit dicirian dia ku aing imah nu boganan berarti penyakit mah lain dino bodoh dino ngarte. Makanya wajar Imam Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan yahtajul insan ila ziyarati man yuhdihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ila siratihi fil amwat. Yahtajul insan kurang bodoh bukan baik jadi ini temesan gimana ini dalam kurang caang umur mata kayak makan baju putih rumah saya hidung atau coba banget hidung cuma hidung atau gak kalau iya hampura kak ceramah yang bikin masalah namun kayaknya teresep be atau beah panitia interekanan menang itu jelas hesek atau bikin hesek bikin mah boro-boro kusalaki Allah itu benang diatur so bikin Allah di bere halis tambah anak ke patlot aju halis tak hujan tinggal sapotong be halis hesek urusan yang bikin mah tinggal ganti apa nama teh namun selagi kerang udah dilayanan gerak panggil deh hai masuklah ke habitatku ayo Allah tabarakallah bimbingi sing aing ceramah pas dia insyaallah ieu hampurannya kajen teh ngaji bari heureuy mudah-mudahan sing ngabentar kana awak urang da urang mah hade-hadeanan bener teh ai dalam mama emang kos gitu punten boro-boro urang urus santri kiai boro-boro urang ngurus masyarakat ku pamajikan dia teu kapunten seuri dihareupeun tukang mangaremeng anak ulah doang papa dia bisa nyarekan ando kayak dan asap bisinkeun aing belajar mah ucap icep we Allah tabarakallah makanya dengekeun ya dengekeun ya hargai kebaikan orang lain walaupun itu istrimu sendiri yang bisa kau mainkan semaumu langsung kayaknya nu dijodohkeun teh kawin teh aju pamajikan teh bager kasalakina no ulah sok wah buktina dia minang pamajikan kos ini minang ngajodohkeun. Jangan anggap dia tidak ada apa-apanya. Kamu akan merasa bahwa dia begitu berharga setelah kamu kehilangan dia. Jangan salahkan kopi bila dia menjadi dingin karena sebelumnya dia pernah hangat namun sayang kamu abaikan. Well dulu sorry menjelma mengerti badannya hampura kan doraka ya sebetulnya betul dong. Makanya hati-hati dengan hati, jangan sampai ada yang terluka karena luka tak punya suara, terkadang air matanya tanpa bicara. Kurang dia makan aja hei so jadi dalam mama kudu sadar pikiran kumaha cara urang hade jeung jelema pikiran kumaha cara urang hade jeung pangeran. Apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Jangan baru percaya kalau baru katanya. Apa gunanya kamu punya mata kalau menilai seseorang hanya dari telinga? Karena putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Benar gak? Apa yang kamu lindungi belum tentu bisa kamu miliki. Kadang-kadang kamu yang pacaran tapi tetangga yang makan. Sadarlah, kamu itu hanya peran pengganti di saat tokoh utama tidak ada. Iya ini ngerti ya. Mantap Rusia. Hei, iya tajul insan ila ziyarati man yubqihi. Iya no hese, iya ngajalankeun hirup teh hese. Makana hirup mah ulah ngandelkeun atribut. Kadang-kadang kurangnya rek dahar di warteg jangan po make jas isin amat di awak iya udah hangan ikan kokon
Allah tabarakallah asal hirupnya kula lempangan jeung namanya mun atuh biasa di lemur kopi hidung nya 5.000 menang 2 gelas di Madinah area jeung kaita oh asup ka Starbucks kopi kan mahal aya tulisan kopi panas 50.000 kopi dingin 100.000 jual kopi ngebut dibeakeun buka heh kurang tentang kiai main uyuk pejak ngebut ih tolong dia mumpung panas mayarna 50.000 geus diis 100.000 cai dasar lembur ngajur teh ada kan komat doang jangan hati cai lah hampura kak yang pakai cocokannya dia hampura nges main malam lah pulang aja sekedar ke mereka kok lah nges kagok kacau ya pani mah banget sebelah kabeh ya ya hampura dulunya hampura iya mang santri iya lu hesetnya tak ngaji diri cikulang ya mas santren puluhan tahun di nol sampai kamu jadi kiai mual hafal karena isi kitab tapi yang perlu disiplin ilmunya. Bagaimana cara kita menghargai orang lain? Jangan menuntut untuk dihargai. Ayo berikan yang terbaik, walaupun kamu tidak pernah dibalas dengan kebaikan. Karena yang kita cari bukan penilaian manusia, tapi penilaian Tuhan. Interaksi antara kita dengan Dia. Bahagia itu sederhana. Ketika ada aku, kamu sendiri menyesuaikan. Anja. Insyaallah. Doakeun abdi maknya, insyaallah aya emak di Cibayawak alhamdulillah ya rabbil alamin. Untung keneh kasep nya heuh nya buka emak keneh. Puputra abah seueur nya, 5 ta genepnya. 11 tos nikah sadayana nya. Kasep dengekeun, indung hiji bisa kawinkeun anak 11. Anak 11 teu bisa kawinkeun indung hiji, teu boga pikiran kita ini. Sarenjana mah luhur-luhur teu jelas. Hampura kasepnya, hampuranya. Teh hewan los aing merek balik ieu. Kami dari moal ngaran Asep iya Asep itu Asep sadua lagi santri barang aku sebagai ngaran Asep mah doang tadi Bandung ngaji sadua lagi pikirnya doa di dalam mah yang pertama pikri yang kedua pikri tukang son pikri ayo tidak apa yang mau digaji kemarin ngoropak masjid gua dan ke polisi ditemu KTP na pikri saya kandang naik ya kurang ngajinya mudah-mudahan sing nyelap ya karena hulu angan yahtajul insan ila ziyarati mayyubkihi jalemak sanajan pinter doang orang Jepang lah masukkan hulu tetongkol dan kaleng rombeng keluar jadi sadencis nu sabaraha deui nyeun motor wung Yamaha urang di nyeun motor anggeus nya merekna kumaha jangan iya udah pinter teh jelas tuh hadir macam bapak-bapak antar rumpul beh husu hari kue beh sapiri nu ngaranna jalema sanajan beunghar imah lagi 3 tingkat luhur beuri tanah bebek pokoknya mah sahuat 1 juta belah tapi itulah dunia panggung sandiwara semuanya bias laksana fata morgana nggak ada yang nyata nggak ada yang abadi apa yang kamu kejar bayang-bayang buktinya apa makan nasi keluar koneng makan sebelah koneng hanya 1 yang abadi makan gender asip hejo keluar hejo Ibu tak musnang mah tukang balon oh moli berkon tanya sing sabar menyah insyaallah ikhtiar kakak diganjar ku Gusti Allah gua nama ulah-ulah jalan pangangguran nu dagang bae ge teu duit setan dihakan siluman di modalan deui lu balik balanja mah Allah kamari ge saya mati Bogor nyari akan abdi tah nyasar meureun tahajud tulungan kumaha warung sepeda mah beureum warungna jalan aja nah cicing sanajan jalmana guaga jawara taina bae teu terak dipikir kayak bedul setan lain taina gitu
lain tai longkang gubernur bedul tai rangga juga dia beak dikikir mah jauh tuh nah pokoknya namanya tai kakak deh lah hafizahullahu dia mah jawara minta tai tewak lagihan mitoha ya hati bukan ya aing pohon memakasih doang lah apa ini kak bukan pemajikan ku terus tunjuk bedul doang ulah ceramah pan ulah bakal balik ceramahnya kadang sahabat tinggi lu panggung ya mun anu ngondang balik asal malam juga man balik setor kuai pada waktu tuyul diliarkeun balik kai mah cekek setor datang kai mata gede diusahakan majikan eta pemajikan pun cara jalan mah ocon kai meureunnya nyaho ngahibun nyaho modaran ka cenah lamun kakak pae cenah kai bare kawin deui geura dia kawin deui dibobongkongan dia ku aing bangsat doang atuh laki-laki juga sama punya hati guys jaga mulutmu jangankan manusia ikan kalau tidak bisa jaga mulut mati dipancing kawan kunaon lauk peh diuseup karena nggak bisa jaga mulut aya nu nguseup jangan sama aku juga laki-laki punya hati punya rasa laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya ay mulai gulanan sebenarnya mah ngajaga privasi doang ini ya ngajaga maruah bisa nak eprek doang kayak ini pokoknya nunggu asal kepret di sini gitu sanajan jawanya lah bikin juga ini paling bing lomba jawara ayo namang susum lah jawara gak dicapai kotak panjengke jajal kakak dicapai kotak engkel ulah aku jawara dia lamun jangan bisa ngegel jadi sorangan dalam mas sanajan gagah dalam mas sanajan pinter dalam mas sanajan hebat eta tadi nu korinya setengah bayang jadi gua eta mun aing boga pamajikan suara doang gitu lain titi anjur moal diomean gua oh asal eta setel ngaguik nya itu tak lamun Allah terus ngangkat derajat jelema makanya hati-hati jangan pernah melecehkan orang lain sekalipun di matamu mereka tidak ada apa-apanya paham karena Allah maha kuasa akan segalanya ngabalikeun anu tadina hideung jadi putih sabeting bisaeun begitu juga sebaliknya roda itu berputar kawan hati-hati anu kurang dihina sia tilak salat sia tilak ibadah sia teu bisa baca kitab tolol nu nggak bisa kena pangeran ilmu mah lain jeung adukeun ilmu mah jeung patieun kagenting sia nu bener batur nu salah mundur ulah sok udah adu lokot apa dia adukeun goblok mundur yang mundur tidak berarti kalah Agustusan tarik tambang nu menang nu mundur awas lagi tamis kak punten jalma mah nya sanajan gagah ya eta tadinya kori eta mah selain tingkat internasional eta mah kori tingkat alam barzah namanya eta kori anu urang Jambi teh nya kasep nama kan aya kasep nyebelin aya hideung ngangenin aya sama mana tolol dia tadi dia wali koplok ditindak aing berusaha ulah ngeganggu bangsat doang tenang santri aing mah dihalkannya moal kudu marah kiai terceramah dihalkan misal dimarah ye berapa yang dipundung lamun ayah santri penghadir melakukan kiai itu berceramah itu bukan tidak punya akhlak itu bukan tidak punya etika itu bukan tidak punya attitude tapi itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap kiai makanya jadi kiai jangan hanya bisa menghakimi tapi harus bisa memahami mereka pun sama ingin dimengerti ini suara rasa guys
Eta korino tadi, masya Allah, tabarakallah. Ulah tadi kuat sampai kerek umi rasanya. Eta nu di Jambi kan di Jambinya. Ayo di helama pan anu bajuna dua bendera teh nya. Anakna bener luhurna putih ya. Tak awas tak mobil aing dikempesan ke kori moal. Atuh ngomong ieu nu penting mah usaha lancar. Eta kori nu Jambi teh nya anu make jubah biru dong bilau teh. Udah nya. Bisaan saya tanya. Urang mas santri saminggu ilu MTQ musabaqah tilawah di kuburan ngajikan di lupa di kuburan kuat pagi bobong segala kabarnya ngilu nanut reku makanya ku ilmu mak itu matakan hidup luar hidup mah kudu ilmu dengan ilmu nak kudu ilmu amal nyaw ilmu amal ilmu anu make akhlak ngamalkeun hanya estu neangan penglihatan pangeran lain hayang gagah di jelema pan loba zaman kiwali jalma doang taraje hayang kalur di tak batur ngagoreng batur buku dia nu goreng koplok weh aya jalma gagah batur gagah delok aku eta manusia make pelang mah apa eta mah dukun teu payu atuh dukun gagah mah teu make pelang gagah gimana nyai kanan lain Allah, asal hirup mereka nya. Lakukan ya, kuat dulu hiji-hiji ada ya. Allah, dia ngomong. Iya mah senang ya hati. Nya tukang bas, eta tukang bas lamun masang bata di Mandoran. 1.500 sapoe masang bata. Jalan lain. Jadi abdi eta kumanya atuh umur mah jauh. Main sama lekol, paling tinggi kolot. Jadi sifat kakak kalinya. Untuk orang Bandung mah, Ki Maimun mah pun neraka, pun aing pun surga. Jadi abdi jeung anjeuna kamari karak pancakaki sebenarnya mah suami kenal nama. Jadi misah bapak saja emak. Aya abdi mah pun dan manya abdi mah budak teh orok-orok hejo abdi mah. Jadi awak doang ngeun beungeut boros. Aya mau goreng cabok dia poe. Sakit mah sedang tolol. Tadi kayak turun di mobil aya parawan salaman cari sugan dia bogo orang suku nak tindak. Ya, ini kan ya. Ieu ngaji dak supaya bebenangan khususna santri anu mukhorid anu wengi ayeuna di wisuda. Jadi nutiluan pada diwihkeun nya. Sabenerna mah santri di dia mah dia di pasantren kan dipikeun jamu kolot. Hawa pe dia diantarkeun mimitian, bidang lain tabarukan. Uyuan dia tadi akan bedul bae. Makanya pun dan abdi bisa nempo karena psikologis Ki Maimun. Bunga nempo santri bisa lulus, tapi hati itu bisa dipaling. Biasa ayah budak kalengitan, itu bisa dipaling. Karena yang menyakitkan bukan perpisahan, tapi kehilangan. Bukan perpisahan yang menyakiti, tapi terlalu banyak kenangan yang mengiris hati. Iya. Nah, ilmu naon dia tak koblok. Kira-kira di bentar tarang aja kau indah. Kamburang banyak, ukuran jasa masuk tak kasar, apun dan mah. Tapi ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Tak aing 2 kali bicara di edan aing mah. Katakan dalam amat bisa ditemu banget kan. Lautan yang dalam masih bisa kamu selam, tapi hati manusia tidak akan bisa kamu. Beungeut menyolong bade. Pambuktina Ki Maimun, beungeut mah kereng yang beungeut perang. Tapi hatena Hello Kitty. Aya nu beungeutna somea, pokona mah wajah syariah lah. Somea tunya tanya ka jelema, lebah ngahutang beut ku cimataan hayang dibere. Lebah waktu mayar mah boboiboy menghilang.
matakan kula nggunakeun keterangan ieu yahtajul insan ila ziyarati man yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ibtada'a ila ziyaratihi fil amwat. Nu ngaranna jalema sanajan gagah, sanajan hebat, sanajan pinter, boh ieu mah ngarege santri JMB ieu nya palalinter santrina masanten di dieu mah karak sabulan santri langsung katalan juru imah santrina ge ieu mah cerdas salat duha ge make kunut budak mah alpiah ditalang drumiyah dilalang yakulu pakai kekebuk. Tapi nu ngaranna jelema sanajan udangna sagede ban Vespa nu hileung teh gede ka hulu. Nah neng dia ieu. Hedak ieu, masalah hayang ceurik we nya. Oh, ieu bedak ieu mah hujan do menang nabur-naburkeun we dak. Sabenerna mah hujanna mah hiji loba baturna. Guys, teruskan ya, kagok tak kurang sampai subuh dah lah. Itu nyetel wakil pohon bae aing lah. Jarang rengkel, jam malam di mage percuma aing balik ke percuma pamajikan men setan doang. Terus kagok lieur kabeh anak. Mana dukungan aing eleh setan doang lah. Lah kitu aing milih si gemoy. Ya, dengarkan ya. Dalam mama sanajan gagah, sanajan hebat, nunjuk ke gunung uruk saat, nunjuk ke gunung uruk ke sagara saat, tapi itu hari kebol jadi emas. Nungarana jelema, yahtaju ila ziyarati man yubkihi, butuh guru spiritual, butuh sosok yang bisa dipakai panutan, butuh sosok yang nasihatnya bisa membuat dia menangis, minimal menyesali kesalahan dia bahwa dia hidup sudah banyak berdosa. Lihat atributnya, kadang-kadang dia hidup penuh dengan kepalsuan. Apa yang kita katakan belum tentu ada yang dalam hati sebenarnya. Pan urang mah kadang-kadang wajahnya menarik, cantik tapi tidak menarik. Kadang-kadang pantat merayu, wajah menipu. Urang mah ngomong A, isuk mah B, ayeuna C, isuk mah A. Harti nama tiada hirup tak cukup udah jadi kiai. Kadang-kadang orang boga kitab salamari diingkeun di ruang semah jeung nyingsiran jurik doang kan. Boro-boro ngarak-rak akhlak batul, ngarak-rak akhlak sorangan ge teu bisa. Sing hade jaga sumut, jaga sumut. Abdi sok inget kana papatah bapak abdi. Lamun heubeul kami lamun nek sare sok didongengan tak ku kolot ujung-ujungna pelecus deh sok make ayat Quran ceng yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nu bakal salamet tina siksa kubur, nu bakal salamet tina neraka, lain nu pinter ngajina, lain anu kitabna salamari, lain anu abuya kiai gede teh asupna botol, lain anu santina rame, lain anu jamaahna loba. Tapi anu salamet tina siksa kubur, salamet tina siksa neraka, anu bersih hatena, anu lempeng hatena. Tilok ngarasa aing leuwih pinter daripada batur. Tilok jangan kasalabahan batur supaya aing dipunten pang bagusna. Panjaman kiwari mah punten, punten, ieu mah punten. Sok loba panu ngagoreng batur. Lah, siang ngaji Quran doang, ngaji kitab begung naon dia? Koplok. Aju sia lamun bapak ya rek maca lian kitu goblok. Aju lamun bapak dia kodar rek dibacakeun batur we dari pun kuburan. Eta ulah-ulah dianggap sepele tau moal gitu. Istihja dia ulah ngagama ai koplok. Makana can pinter ngaji, ulah laju ditaparukan bae eta jadi polongo. Iya tuh kiai ae nu polongo, mana kiai polongo? Na tanjakan mah motor gigi opat atuh ngabeten tolong. Di bejaan pusat dari kaji, pindahkan kana gigi hiji. Goblok opat kena loba ngabeten kudu hiji, tak tolong tak kiai. Kang, punten hiji hirup mah ulah boga rasa
tapi kudu rumasa. Urang disebut pinter gara-gara aya nu bodoh. Nek kumaha disebut pinter lamun uhun bodoh, san disebut pinterna. Hirup mah kudu rumasa, ulah boga rasa. Pan kamuliaan mah nu menten Gusti Allah, bener. Leumph jalma mah jeung sanggeusna paeh. Jalma nu hirup macam jelas. La yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Sanajan diajang-ajang diapung-apung si Allah hina mah hina bae. Sabalikna sanajan ku jalma digogoreng. Oh, Ki Maimun lemat. Atuh emang aja benar. Benar aku nyebut Ki Maimun gede aja fitnah goblok. Sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada kita memfitnah. Awas sing kade. Semakin pintar ngaji, punten, semakin pintar ngaji, kudu semakin bisa ngarasa diri. Ulah semakin pintar ngaji, semakin ngagogoreng karena kelakuan batur. Di mana ge nu sok ngagogoreng batur mah manehna nu goreng. Paham? Di mana ge nu sok ngagogoreng batur mah manehna anu goreng. Ai jalma anu bagus mah sok repeh, nepo kasalahan batur hampuraan, nepo kasalahan batur ngamaklum. Tah jalma pinter nah kos kitu. Lima tekop salah main tuar di nurame jahayang kanyawan aing pang pinterna. Ulah kitu kasep. Urang mana yang ngandrot ridho Allah. Pan urang teu leutik ku sok dibedaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Urang mana yang ridho Allah, urang ridho ka Allah, engke Allah ridho ka urang. Sanajan mama ngaku panggagahna, ai ku Allah teu diangkat derajat mah. Moal teh, malah nu ngondangan yung-yung adan, deuleu terletak aing. Nan Haji Asep sebelumnya pernah berpikir bahwa akan tampil di panggung kehormatan seperti ini. Masya Allah, can pernah teka pikir hanya rumah tangga bah abdi 3 tahun jadi pilot nyempil di kolot dahar sepiring berdua jeung pamajikan lain romantis teka belet kejo tatangga hajat aing nawarkeun diri hang dipake ceramah maksudna kitu tadi pake mana keur butuh setan nah hikmat teh jalan saputing aing ngawin hasbunallah isuk-isuk aya uluk salam suka teh mah tamu nganteran duit horeng paket COD bayareun belum sejarah rengtel. Makanya hayu santri jangan berkecil hati. Aing mengadakan supaya santri sareng rugi dong Ki Maimun. Ieu mah hampurannya mah lamun abdi boga imah doang Ki Maimun kos kieu yeuh beuh hees ge peureum mainak bener bae. Tapi eta leutik-leutik nya geus anakan deui bae eta orokan deui bae teu ngarti aing eta meureun leutik nya teterekelan bae teterekelan. Hampura aing kanya suku aing doang dia ya. Bukan saya yang disampaikan. Katakan Mang Santri jangan berkecil hati. Didoakan di aku yang santri sing salar rugi darah dia. Nyeri dah hidup dihina menyeri. Bahwa lagi aing nganjang, bikang teu kieu haram jaga doang. Bebasahannya ke level bedul. Aing nama aing jadi kieu. Main nama pan kawin aja nubeunghar, pan nubeunghar teh pan semau gue, tidak memikirkan perasaan. Putra pan main adi pikeun, coba mun jeung aing mah, moal mun gue ngingu. Eta ieu nubeunghar, aju samana pikeun. Aing nama geus second. Kamari aing hak ieu, kondangan main aja ngaprasmanan 10-an behem aing nol. Aju nanya ka aing laga nama, sehat Kang Haji? Sedang aing. Tamsat doang. Itu kain laga nama seseleketan teh seseleketan kahaji aing nama cenah neng macana daek dari muka dua ge telepel cik aing lain pemain limbah dia aku batur dipijen poin dipulung koplok nyeri dadak makanya santri masih geragah dia dah aing baheula nganjang saingan eleh motor RX batur mah beuh huluna ge make Gatsby aing mah hayang meuli minyak rambut teu kabeuli bukan duit 1000 usang beli Emeron set heran nek asup ka imah bika hujan gede atuh ngebul huluan terus makanan santri darahnya lain didoakeun manfaat ilmu baik wae sing saran rugi dia sugi
santri dia mau disugi udah meli pajero meli beko menganjang kabikam kebekian beko imahna wanita yang menghina santri tidak layak untuk hidup takbir adanya kubobogan dia dan yang lihat tuh enak aing doang minum biar obatnya. Kenapa Pak? Awas, santri teh ahli Allah Pak. Santri mah ahli Allah. Kajian ting beungeut kos kitu teh jelas. Ih, santri mah ahli Allah ih. Ulah kagak Pak. Katakan dia dengekeun Kak. Ya ajul insan sebenarnya ya hayang nyampe kieu doang, hayang nyampe kieu doang. Dan gimana jalan aing supaya nyambung supaya nyambung. Kayak geus penting kieu urang ngaji bae Pak. Modal saya mau hadirkan bedul ampun apanya abdi mau ngomong lagi nek ngomong bahasa Indonesia yang tengah radin kamar yang kasep aing ngajakan dan orang gua kata jung periuk ditanya sama siapa kamu kesini aing mak ngaheureuh bala mikiran mun duaan berdua tiluan bertiga segenap aing sorangan bersatu ti kayu ribu sedih. Iya dengan kena berarti nu heset teh neangan jalma anu sadar. Iloba jalma teu sadar. Iloba urunan henteu babantu henteu berkat dua. Iloba anu teu sadar. Ampun ada anu nih. Lamun urang urusan guru, coba ge jangan polongo ya. Atau lamun binu guru sanajan dia geus jadi kiai di lembur dia ya aya urusan guru leungitkeun dia kita kiaina di dia matakna dia ampar-ngampar hut badang kumaha eta penting guru senang abdi ge punten Pak aing kuat bersin sagala atuh kiai jeung setengah hiji wayah ngaji wayah ngaji ih tolol iya balai leho tolol saya sih tergaul di dalam anak tergaul iya ya nggak rusak negara teh rukia ya iya rukia boro-boro nyaho ka mall dia kal patah kali ispat ayat kursi saya kan Kak nggak kurang edankeun bae lah ngaji penting ya Kak yang sulit itu sadar bisa nggak kamu bikin pasanganmu betah di rumah. Hidup itu bukan tentang siapa yang menjadi pasangan, tapi siapa yang bisa bikin nyaman. Kunaon? Paham? Yang nyaman sudah pasti baik, tapi yang baik belum tentu nyaman. Apa gunanya kamu punya suami tampan mapan, tapi hanya modalnya promah sama tolak angin? Ya, dengarkan. Kalau ingin tahu seberapa tinggi ilmu suamimu, lihat bagaimana cara memperlakukan dia terhadap istrinya, dijadikan sebagai ratu di rumahnya. Mun pamajikan ngeceprek, ngomong besok di layanan. Kenapa? Bukan berarti kamu tidak pintar. Ingat, sejatinya laki-laki diciptakan bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Wow. Maka geus kita, aing di kamar lamun ngomong kudu menang bae. Kamari aing mau mobil, biarpun aing aya ibu-ibu mau motor, sapanjang jalan sen kanan besen kanan. Aing belok ke kiri, polokon ta ibu-ibu. Di sana kanan ku aing kalah pakyu goblok. Jadi awe mah hese, awe mah emang bakatna kos kitu. Jadi awe mah kajenting salah, kudu menang bae. Makana kiaset lamun urang pasti jeung pamajikan, kalau ingin segera selesai berantemnya, katakan satu kata, maha benar mama dengan segala ucapannya. Aing gagal di dia ceramah di mah aing sarua meh aing kiai sok terang sok pasea tolong jadi lain bobogoy pan rumah tangga mah kudu aya pasean bae sebab pasea rumah tangga mah tarukun sono geura ge urang kemaemun pasea gede jeung mamajikan menang saminggu damai deui beda dipakeun ge pelem cecing lu hesete sad kadang-kadang puntennya urang mah pan bisa menghakimi nempo jalma pangangon kebot ilok salat ilok jumat kumaha ngomongna
suluh raka jadi sama panitia surga. Mang santri sanajan urang pinter ngaji aya aki-aki pangon kebo tilak salat tilak ngaji tilak jumat tetap kewajiban urang mah hormat ka kolot. Panjenengan imam kiai itu mah tilak salat lain urusan dia, urusan salat mah tamah dapur maneh jeung pangeran. Urang mah kudu rumah sana lebah mana pan itu mah bodoh, urang mah pinter bodoh kumaha buktina mah kaboge jeung teu sakola nurut dia ka pangeran. Pan itu mah kajian teuing bodoh leuwih ti heula wau Allah na siapa tak kudu 9.000 itu mah sakalikeun 90 tahun hidup di alam dunia kudu kitu hirup mah kudu bisa ngaji diri kudu ngarasa awak leuwih hina daripada batur satungtung dia ngarasa leuwih pintar daripada batur ka batur nyalah-nyalahkeun bae ulah make cayu kitu teu sah ulah beda ngomong teu sah dia kitabna kana hiji ada nggak? Tempo batur